Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Baraya Kang Has, insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngadungikeun hiji carios fiksi mini basa Sunda kalayan ngabantun judul Lalangse. Wilujeng ngaraoskeun Rung. Yang akan kasepuhan Beratna ngarasa rudet saprak nyangking sertifikasi salakina jadi kurang semangat kasab. Padahal duit sertifikasi can bisa nyumponan pangabutuh. Da puguh loba keneh tutupaneun urut uclak eclok samemehna. Mimitina beratna ditalek ku paduye guru nu barang sertifikasina bahasa keur ngahurun balung di kantor. Lila-lila jadi kebiasaan saban aya bang baluh buratna sok cacarita asa aya panglumpatan kadienakeun paduyuh ge jadi conggah cumarita ngeunaan rumah tanggana. Tapi teu ngadatangkeun pitenah tinulian. Puguh di sakola mah biasa silih tulungan atawa mere bongbolongan reujeng sasama. Aya naon deui Bu? Ceuk paduye basa buratna ngahulang sorangan di kantor. Nulian mah geus pada mulang. Salaki hayang nganjuk motor. Bangun ngemu kabingung nu teu manggih tungtung. Paduye milu ngarahu. Laju diuk di sagigireunana. Lila teu aya nu nyora. Pada ngajaulkeun pipikiran ka jomantara lamunan sewang-sewangan. Langit alem gerimis mirig tatit ting beledag ngagerewahkeun buratna nu keur nyanda dirangkul tresna. Cag baraya Kang Has sakitu anu kapihatur carios fiksi mini Lalangse. Kinten-kinten naon inti masalah dina carios pikmin nu nembe teh? Pamiti acan kependak ku Kang Has urang pedar.
Sakumaha biasa kangge milari kata kunci dina fiksi mini tinggal wae kalimah atanapi paguneman pamungkas. Tah dina kalimah pamungkas nu nembe aya kecap buratna keur nyanda dirangkul tresna. Nyanda teh pangintenya nyarande dirangkul ku tresna. Kapendaknya ayeuna mah geuningan. Buratna sareng paduyeuh teh janten kalalanjoan nu kawitna ukur ngadu masalah curhat sareng saur murang kali ayeuna mah nu pada akhirnya aya tresna anu teu karaos nyaliara di duanana nu pada antukna nya sapertos kitu. Untung aya tatit teh upami saur bahasa Indonesia mah kilat petir. Tah sakitu baraya Kang Has anu kapihatur mugia janten pangbeberah kana mana sadayana. Kalayan dipungkas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.